Lah, bicara rape ngasih lempangan ya. Cicing we heula deui hirup teh capek jeung capek we. Moal batur mah jiga urang capek kieu ya. Ngomong naon ari si laing? Aing keur cara rapet teh we. Bahasa mana eta? Ngeta lieur lah ini. Aya naon cenah si Jamung teh tepakan deui jeung bahasa Inggris sagala deui. Aing nganti Jamung teh ngomong teh di tio mun nudukun cukurang makan duragan cenah nyameureun. Deh. Jeung teh seureuleuh di abang loba tunggu hirup ke jeung kieu we. Aduh, Gusti ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamang. Alhamdulillah. Cari. Tuh. Aya naon ka dieu? Butuh naon? Aing juragan ieu teh. Nempo juragan masih ganu senang. Senang juragan mah. Imah gedong. Tangkal muncang di mana-mana, pantas we disebut juragan muncang oge. Tah sim kuring teh hayang siga juragan, kumaha carana juragan? Oh, hayang hirup kitu. kuring teh ripu jeung ripuh. Hayang kitu. Heeh. Gampang gitu mah. Sok ayeuna mah teangan jati diri. Heeh, nuhun ya tuh juragan. Tertipasian kabar namanya. Aduh, Nuhun. abi bade merarian heula jati diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, cek juragan kudu neangan jati diri. Heun, sudah manggil ya. Nuhun juragan, informasinya ya. Ye lain tanpa cawu ya. Aku cawu diri. Sudah kabel di aya ya. Nangka jati ya. Iya beren. Lain ngetang. Ieu mana mahoni praku, honi diri. Mana deui neangan ya. Duh, mana nya? Mana ya? Aya dulah dieu ya. Lah.Asa aya leuweung degan mah ieu. Iya geningan tangkal jati teh. Alhamdulillah petunjuk tu juragan teh sugan we 3 juragan. Ieu jati tangkal teh ieu. Urang berdiri di dieu ieu. Rek balik heula. Ngontor heula kebon. Kernaon uhe? Apaan cik juragan di tandangan jati diri? Tak ieu tangkal jati. Ieu abdi keur berdiri di dieu. Paingan dirinya mah hirup teh kitu wae. Tatangkalan di telekoman. Henteu kieu mah. Salah.